A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Hidir alaihi salam kalian firmankan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Sayyidina Syaikhul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Sasalim bin Syamir Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Sumaila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Sumaila khususan hadrati Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Wa ila khususan Kiai Haji Ahmad Baqi. Wa ila khususan Al-Jalani wa ila khususan Sayyidina radhiyallahu anhum. Ghafarallahum dzunubahum wa salihim wa qurihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala jeung parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula sanyanyana lalaki idza nadhara ilam ra'atihi di mana-mana ningali ilalaki ila amraatihi ka pamajikanana wa nadharat jeung ningali bojona ilahi kalalaki kasalakina bisahwatin kalawan make sahwat auger ya atawan teu make sahwat nadarallahu maka ningali Gusti Allah Ta'ala ilaiha ka eta lalaki jeung ilaihi ma ka eta lalaki jeung awewe nadara rahmatin kalawan ningali rahmat. Paida khoza maka di mana-mana nyekel lalaki bikai pihak karena dampaleungeuna itu awewe pamajikan maksudnya. Ailiyula tegesna karena ibahreuna kabojona ayu jami'aha atawa ngajima lalaki kabojona tasa kotot maka murag naon pirang-pirang dosa naon dunubuhuma pirang-pirang dosa lalaki jeung awewe min khalali tina sala asabihima pirang-pirang ramoleungeunna itu pamajikan ay min bainihima tegasna tina antara ramo-ramona wal muradu jeung ari anu dikarepkeun soghairu eta dosa dunuba eta dosana wal muradu jeung ari nu dikarepkeun tatanya soghairu naon teh dikarepkeun adunuba eta dosa-dosa leutik la kabairi la ka lain pirang-pirang dosa gede wa mahalu jeung ari tempatna dalika itu muragna dosa pima dina perkara ida kana di mana-mana aya qasduha na pasejana lalaki jeung bojona al ifafa eta ngaraksa ka paharaman awil walada atawa neja boga anak litaksiri pikeun ngalobakeun umat Kangjeng Nabi ya Kangjeng Rasul kieu mah
Ki Jaed boga pamajikan kasarwiti eta Ki Jaed teh nya ya ganjaran-ganjaran anu rumah tangga ya Sep. Acan sok atuh. Ki Jaed boga pamajikan kasarwiti teh ngira eta kawina Ki Jaed teh ku geget Ki Jaed ka pamajikanana teh sarwitinya sarwiti kitu geget teh kanu jadi salakina teh ting pernah pengantin anyar sugan biasa pengantin anyar nya geus lila-lila mah anger we meureunnan hayang hitut ge teu hayang dihejeun-hejeunkeun yang eta Ki Jaed nah hiji mangsa ngariung jeung sarwiti deket jeung sarwiti dina hiji mangsa Ki Jaed dariuk jeung sarwiti duaan jeung nu jadi pamajikanana ditingali eta beungeut pamajikan teh eta nya meureun ditingali ada sidik panggelis na sakolong dunia meureun sakolong langit matak dikawin oge tuh kan anyaran lila-lila mamberan geuning pamajikan teh gopet disidik ditingali eta Ki Jaed eta sarwiti teh ku Ki Jaed teh jadi ditetep beungeutna sidik-sidik nya kitu deui sarwiti ngarasakeun ditingali beungeut kuno jadi salaki manehna cengkat malik neuteup di Ki Jaed jadi patetep-tetep pabilong-bilong cenah apa pelong-pelong itu malik neuteup eta sarwiti teh Ki Jaed teh gitu tos kitu kumaha Iza nadara ilam ro'atihi di mana-mana ningali lalaki ka pamajikanana kana beungeut pamajikanana. Wa nadarat jeung ningali oge awewe pamajikana ilahi ka lalakina. Jadi naon? Jadi patetep maksud patetep dia bisa watin eta marek make sahwat. Au goiriha atawa teu make sahwat kan papelong-pelong we. Sabaraha jam teuing da teuing mah meureunnan eurih nya serabat. Ya mah pokona mah sapa ningali we pokona mah sareretan gitu. Maka di mana-mana lalaki neuteup ka awewe jeung awewe malik neuteup kanu jadi salakina eta marek aya sahwat atawa teu make sahwat nadarallahu ta'ala ilaihi ma nadara rahmatin gitu. Dina waktu Ki Jaed neuteup ningali ka Ki Sarwiti nya kitu di Sarwiti neuteup ka Ki Jaed patetep maka di dinya ku neuteup eta nadoro Allah ningali ka eta duaan bade jeung ningali make paningali kanya gitu. Make rahmat Allah paningali bari nurunkeun rahmat paningali na Gusti Allah ka suami istri model kita dibarengan ku kanya gitu. Ningali ku patetep kitu teh Allah nurunkeun rahmat eta boga pamajikan kumaha lawan ka pamajikan batur lain rahmat atau azab gitu. Kiamat sugro teh ada nyesepnya. Jika anu di daerah ditu teh ning aya cerita mau pamajikan batur, labuh no motor. Atuh kapanggih nya motor namana ngarental, nya pamajikan batur. Aduhnya eta lagi tah, untung tadi garebugan ya. Allahu Akbar. Jadi Allah ningali dibarengan ku paningali anu mikanyaah ka eta suami istri. Lamun eta suami istri patetep kumaha cenah lamun teu make sahwat? Cok sanajan teu make sahwat.
Komo lamun make sawat, alus rek make sawat, rek teu make sawat, anger. Di mana-mana suami istri paplong-plong Allah, maka nurunkeun rahmat. Paplong-plong kumaha? Paplong-plong anu teu make amarah. Beda deui paplong-plong jeung beli dipolototan. Pada nguseup poe salakina awena amak meureun olong lalakina molong, beda deui eta mah. Eta mah rek ngajak ribut. Siap-siap gitu nya. Gelas perenan heula, piring geling-geling perenan heula, piring beling teh nya. Eta mah siap-siap eta mah kaca halangan heula. Gitu. Jadi papelong-pelong eta mah lain papelong-pelong dibarengan ku rahmat Allah. Gitu. Kumaha cenah jengan lamun ieu suami istri leungeunna teh silih cekaleungeun. Gitu. Silih cekaleungeun kieu teh tah. Ya. Ya. Mentak buru-buru buka pemajikan siapa yang bisa dipraktek. Aduh, kacau alam dunia. Iya suami istri, ya. Pacekal-cekaleungeun tapi nyekalna teh kita. Fa iza akhadha bika fiha. Maka di mana-mana nyekel lalaki, hiji lalaki gitu. Faida khadang kadang nyekel hiji lalaki bika fiha kana dampaleungeunna awewe dampalna gitu tah. Cek pang. Dampaleungeunna awewe ailiyula ibaha. Tegasna heureuy bari heureuy, biasanya heureuy kajang pamajikanna kitu cekel leungeunna bari ngeleg. Ocon mencara ucing teh mah. Rengelek cekal ayo jamiah atawa ngaji mana lalaki yang bojon. Tasakotot. Iya saya. Lalaki jangan awewe nyakal dampal leungeun kieu komo kieu teh saling cekal dampal leungeunna teh saling rames. Lain lama sirah digonjing-gonjing jika didegungkeun gitu ya. Mereka atau kumawe ocon tasakotot dunubuhuma min khalali asobihima. Tasakotot maka murag cenah ya, murag naon dunubuhuma pirang-pirang dosana eta lalaki jeung dosa awewe tah marurag dosa teh saya gitu. Murad min khalali tina sela-sela asabihi mata tina ieu teh tah. Marurag dosa-dosa teh. Aduh pangani urang teu boga. Gitu. Aning matak sakram aya cekalanna majikan teh. Gitu. Lempang dina waktu lempang pagege. Oh? Pajauh-jauh tadi tinggal di kuasa bisi non bisi kapitaun. Milaran majarkan teh. Gitu. Eta lo banyak kal jeung paleungeun pamajikan, komo dikieu tanya diramusan. Eta teh marurag teh. Can ditingali beungeut teh, kare ditingali beungeutna, ditingali pas awe malik ngali-ngali dibegegan. Beda deui urusanna eta mah. Gitu. Tah dosa-dosa urang teh marurag lalaki jeung awe teh suami istri nya teh marurag dosana teh. Kumaha jeung pamajikan batur. Lain marurag namahan arasop dosana teh gitu tah. Matak deui eta nya. Leungeun awe teh gitu nah. Eta. Suami istri, ya khusus karena suami istri mah. Katanya anu lengoh teu kasup moal bogaeun tah. Moal bogaeun cara ngaleungitkeun dosa tina nyabakan leungeun awewe mah. Kudu kawin gitu. Itu cara-cara ngurangkeun dosa teh kumaha? Gitu. Dosana naon? Dosa leutik. Lain leutik segede sirup. Eta nya. Ay min bainiha tegasna tina antara wal muradu, tina ramona wal murada jeung ari anu dikarepkeun sogo iru eta karepkeun masalah dosa eta dunu mah dosa leutik karepkeun dikarepkeun eta dosa leutik gitu. Marurag teh
La kabair lain pirang-pirang dosa gede lain. Ya, murag tina antara aya teh dosa leutik. Dosa nu teu karasa. La kabair cenah teh dosa gede lain pirang-pirang dosa gede eta mah. Wa mahalu jeung ari tempatna zalika itu muragana dosa pima dina perkarana ita kanat di mana-mana. Aya qasduhuma pamaksudan eta bojo suami istri pamaksudan rek naon eta al-ifafu al-ifafa eta ngaraksa kana paharaman maksud rek ngaraksa kana paharaman awe rek nyieun budak atawa aja budak boga anak eta nya pikeun ngalobakeun umat halus eta sek marurah. Nah kalau bang elek jeung pamajikan teh alus. Setan teh amekeun atuh. Setan teh. Sebenarnya mah setan teh amekeun. Lamun nempo rumah tangga rukun, terus ngelek gitu alus. Jadi marurah dosa dasarnya. Elengoh gerak. Aduh, Gusti kacau alam dunia. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis. Nah, logat deui lah. Ya, karek saparapat jam. Nyantai we. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Maisaratu bnu Ali wa Rafi'i eta Maisarah putra pamagetna Ali wa Rafi' jeung Imam Rafi' an Abi Sa'id al-Khudri dicarioskeun ya hadis ti Abi Sa'id al-Khudri waruwiya jeung diriwayatkeun annen Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rajulan sanyanyana hiji lalaki layu jami'u ahlahu layu jami'u eta yakin ngajima itu lalaki ahlahu ka ahlina Aijawajatahu tegesna kabojona eta lalaki payuk tabu maka dituliskan bijamaihi kujimana eta lalaki lahu pikeun lalaki ajru waladin naon ganjaran budak zakarin nanu lalaki qatilin nanu perang Fisabilillahi dina ngaluhurkeun agama Allah ayakotil kupari atawa merangan kapirang-pirang kafir lain pikeun ngaluhurkeun dinillahi agama Allah pakutila maka dibunuh itu budak wa inna majeng pasti wa inna majeng pastina qala ngadahu dalika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anau karena sanyanya karena itu ganjaran laulida karena sanyana li'anau karena sanyanya kelakuan laulida lamun dijurukeun lahu kata lelaki mislak hadar waladi karena sepertina ya budak lakana lahu maka tangtu aya eta lalaki ajrul tasabbubi non ajru tasabbubi ganjaranana nyen sabab bihi dia itu budak mal anallah ta'ala sarta sanyanya Gusti Allah ta'ala khaliquhu eta anu ngadamel kata budak wa muhyihi jeung anu ngahirupkeun ya budak
wa mukwihi jeung anu ngaunguatkeun ka budak ala jihadi kana jihad waladi ilai waladi jeung ari anu perkara ilahi kana itu lalaki minata sabubin tina anu jadi sabab pakot tungkul malahu eta migawe lalaki kana eta perkara wahwa jeung ari perkara alwiqau eta jima wadalika jeung ari sababna indal imnain nyaeta nalika ngaluarkeun mani fi rahimi dina pianakan. Ngarti teu? Ngarti teu diterangkan menyelirnya. Anu nyari tanah lieur. Anu nyari tanah lieur. Naon ieu cenah? Ya kajeng perang-perang segala. Gitu. Mana tadi teh? Inna rajulan la yujami'u ahlahu. Inna rajulan la yujami'u ahlahu. Inna rajula sanyanya hiji lalaki la yujami'u eta yakin ngajima ahlahu ka pamajikan majikanana kawewe awaj-awaj tahu kawewe ka pamajikanana oleh nu sejen maksudna mah hubungan suami istri nantinya hubungan suami istri jeung pamajikanana payuk tabu dijae di hubungan suami istri ya sepangantenan jeung sarwiti suami istri sah sejam kobul saya nambe abdi nimpa bayar kompan kayak eueuh deh dianyuk eta nu ngesahkeun saha nu ngesahkeun saksi matak nyieun saksi teh kudu nu bener ulah ari nyerenkeun ku ajengan ari nyaksian ku nu sejen si ajengan eta cenah jadi saksi gitu da utama kene saksi tibatan nyerenkeun mah tuh asal bisa nyari unggul tapi jadi saksi kudu apa kana ilmu naon mas kawina emas kudu apal ieu teh emas lainna saksi teh wah emas meureun euy pake lain ayeuna emas kawina akuan ku duit gitu sabaraha 1 juta kudu ditinggal hitung lembaranana duit nage tingali asli atau palsu na itu saksi tah entak terjadi gagabah saya saksi teh coba ya jadi saksi asal ayo nyerenkeun ajengan ayo jadi saksi lain ajengan enggak saya ajengan dan apa ilmuna pasti aja ajengan matak nyariin saksi teh ulah gagabah gitu bising kerek hajat moga dulur saya itu nyen saksi enggak saya ajengan jadi saksi na itu ustaz setempat utama karena saksi apa ya wana apa lente kan hukum Islam karena hukum Islam karena hukum pertikahan khususnya orang ditugaskan jadi saksi apa lente kumpul syarat jadi saksi gitu kan non kewajiban jadi saksi itu kudu apa eta bisa gagabah teh teh loba gitu ngajadikeun saksi teh marukna jadi saksi teh sanyaksian kieu we hungkul lain jadi saksi mah celi kudu awas kudunya kudu jelas pangreungeuna bisi naon bisi dina ijab qabulna teu puguh terus ayeuna lisana panempona dina aya naon perkara kudu wani nyarita itu saksi jeung kudu apal hukum-hukumna syaratna nyaksian pertikahan dina pertikahan teh ayeuna walina ieu teh asli walina lain saksi kudu apal saksi teh ulah sakadar nyaksian we tapi lain wali lain bapana kudu hafal urusanana gitu sebagai saksi ya urusanana naon kan dia wali mujbir lain masalah wali mujbir ya bapana bapana masuk nyaksian
Itu saksi kudu apa? Ya nu loba katipu teh kunaon ku urusan mas kawin. Mas kawin emas 5 gram di tempat lain emas. Mata emas nanti kan mencincin atau naon sok diteu wadah ningnya na kotak emas ning aya ningnya. Temong ke saksi teh lamun nepi kata ditemongkeun saksi wajib nanyakeun. Mana mas kawinna? Gitu. Mana walina? Itu saksi wajib apa? Gitu. Anu sok nanya ieu walina mana saksi saha? Ami ya. Padahal mah lain ami anu kudu nanya teh saksi padahal mah. Gitu. Padahal anu wajib mah. Cek Amel teh. Ai neng kaya ka Bapak Ahmad ieu kapinan Bapak na Bapak Tegas atau Bapak Kawalon Bapak naon? Bapak Tegas na ka Bapak Ahmad. Nya Bapak Tegas ongkon nya Bapak sasusu. Dan nyusu sarua ka indungna. Gitu. Teh eta sabareng mah tugas saksi itu teh. Saksi anu kudu nanya. Kumaha lamun eta lain walina, lain bapak asli. Lain wali asli. Anya sia naon ya jadi saksi kira. Model Amel nu ngawinkeun da eta mah nya ngabing-bingung. Gitu. So, saksi kudu apa saksi teh. Jadi ulah asal-asalan nyeun saksi gitu. Nya pada nganterkeun nya misalkan lalaki kawin. Sok dianter. Ari anu nyarenkeun saha? Ajengan lain atau ustad lain. Terus eta waktu dari jam kumpul jadi saksina saha? Si ustadna sekalian jadi saksi gitu maksudnya. Nah, pasti ustad apalin ilmuna. Kecuali lamun iya apal ilmuna teu naon sok kudu saja ari apal ilmuna mah. Da lolobana mah jarang mah apal kana ilmu karena itu teh. Gitu. Saksi nanggung jawab dunia akhirat, tapi tara diberi amplop ke saksi itu. Beri duit tunggu. Beri rokok. Iya Kijayat kawin gitu. Jeung Sarwiti kawin jeung Sarwiti terus semerenan hubungan badan hubungan suami istri jeung Sarwiti teh layu jami'u ahlahu senang ngaji mah ka pamajikanana ieu Kijayat teh ka Sarwiti teh payuk tabu bijimaihi payuk tabu maka dituliskan kuji mana eta lalaki lahu pikir eta lalaki ajron waladin dakarin kotli fisabilillah ditulis diberi ganjaran nan ajron nan ganjaran budak lalaki anu perang dina ngaluhurkeun agama Allah dicatat cenah ya ini. Jadi diberi keutamaan, diberi ganjaran perang di jalan Allah, jihad. Gitu. Mata yang jihad itu kudu ka Palestina. Nggak sebuka kawin, siap kawin. Itu jihad ya tah. Gitu. Mau bunuh Yahudi kan, mun malam Muhammad cenah. Gitu, galamun awewe nu nawaran. Awewe kudu nawaran. Yang sok ditawaran tah. Nawaran eta jihad wa inama qala zalika li annahu la walidahu la mislu hadal waladi lakun laul ajrun tasabah ae qatlil kupari lil ila'i dinillah tegasna anu merangan ka kafir gitu pikeun ngadegeun agama Allah ngaluhurkeun agama Allah maot teh kabunuh pae maot eta jalma jihad eta boga ganjaran jihad mata hubungan suami istri itu bener sebut jihad itu bener diberi pahala jihad wa Allah asal diberi pahala jihad mah oh ada teh boga majikan oge nah ya kita tinggal teh geraneangan deui eta jihad juga ngapenting ayo jihad katanya eta qala dalika bas ngadu Kangjeng Rasul
Li annahu karena sanyanya ganjaran lao wulida lahu misla hadzal waladi lamun mah dijadi non dijurukan. Alhamdulillah. Li annahu karena sanyana ganjaranana eta sanyana kalakuannya ganjaran laulida lamun dijurukeun kata lalaki lau kata lalaki mislu hadal waladi kana lalaki kana sapertikeun ieu budak gitu. Anu mana nu jihad teh nya lakana maka tangtu lahu kaeta lalaki ajrun tasabubin nawan ganjaranana nyen sabab gitu. Nyen sabab naon spihi ma Allahi ta'ala nyen sabab dina tu budak rasanya nyana Allah eta anu ngadamel kata budak katanya. Jadi lamun temah jalma eta lalaki lamun boga budak seperti nu tadi anu maot dina waktu perang di jalan Allah maka jalma eta menang pahala eta menang pahala nu jadi cukang lantaran jadi sumber kahadean. Tak baheula mah perang itu semangat dah yang dicatat jihad teh baheula mah itu kan baheula ari ayeuna mah naon ka darek perang jeung sabar ayeuna mah jihadna enak jeung hawa nafsu jihadna. Lamun maasep boga budak lalaki milu perang budak lalaki teh terus saya perang kana maot di apang perangan tah eta teh maka nyalametkeun ke diri asepna oge gitu. Ke diri asep nu jadi bapana karena jadi bapana menang kahadean sababna kana Allah nu nyiptakeun halikuhu wa muhyi jeung nu ngahirupkeun wa mukwihi jeung anu nguatkeun kata budak ala jihadi kana jihad ku Gusti Allah eta diciptakeun ku Gusti Allah dihirupkeun ku Gusti Allah dikuatkeun eta budak teh teu pikeun jihad nya ku Gusti Allah katanya. Waladi ilai minata sabubi pakot palahu jeung lantaran beun jadi lantaran kahadean eta sumber tina pagaweanana. Pagawean naon tadi teh pagawean hubungan suami istri jadi sumber kuayana orang hubungan badan hubungan suami istri jeung pamajikan maka dibere ganjaran anu luar biasa seperti menon boga budak anu jihad fisabilillah. Hada lama ayeuna mah budak mah da ngadaraekeun ya gitu tah milu perang. Urang ngadamu perang. Tapi kuayana hubungan suami istri maka dibere seperti urang nu boga budak perang ngadegeun agama Allah nepi ka maot gitu. Itu lamun hubungan suami istri eta wa wikaun jeung ari perkara eta wadali perkara eta jima fadli ka eta ari sababna mah indal iman tah ketika misalkan teh kijayad hubungan suami istri jeung sarwi teh nu jadi pamajikanana terus nepi ka eta sperma na teh kaluar kana rahim nu jadi pamajikan tah eta dicatat jadi bukti erek jadi budak rek teh jadi budak eta mah tetep ganjaran jihad menang itu. Ayo we membuka jihadnya. Jadi pas di ganjaran teh pas kaluarna sperma dina rahim anu jadi pamajikan gitu. Dicatat ku Allah nanti.
Iku ganjaran nama kabita rumah tangga teh ya, tak kabingung na usaha lah. Matak lamun aya awewe minta talak dosa gede tah awewe tah. Megatkeun kana ganjaran nu sakitu gedena. Dalam. Susu tadi jinjing kau? Oh. Aceng tanah angka susu teh tapi ya susu. Sebagai nyopot. Orang tamatkan pasalnya kagok ah. Wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun anapi tawasuli kana yen sanyanyana eta tetep dina nganepikeun ilal waladi kana budak naon kurbatan ngadeketkeun min arba'atin tina 4 awjuhin pirang-pirang jalan. Jadi ieu kanyahokeun cenah ku anjeun sanyanyana ngahasilkeun hiji budak jatuhnya. Ngahasilkeun budak anapi tawasa anu nganepikeun ieu ngajian budak eta ngadeukeutkeun ka Gusti Allah. Al awalu ari kahiji muwafiqatun mahabbatillahi eta ngakuran muwafiqatu eta ngakuran mahabbatillahi kana mika cintana Allah taala bisai kalawan ngajalankeun pitahsili dina ngahasilkeun alwaladi budak li baqai jinsi karena tetapna jinis al insani ti manusia. Jadi ku ayana boga budak ya. Ku ayana boga budak ngajadikeun ngahasilkeun kadeuketan urang ka Gusti Allah. Leuwih deukeut jeung Gusti Allah teh kitu boga budak teh. Nah maka leuwih deukeut nyambat loba kabingung loba kasus seperti kaloba minta ke Gusti Allah geura. Ku bingung na dihampura dosa. Dina hate bakal loba minta we. Dan salah ketinggalan oge deh. Bakal loba minta we eta. Jadi matak lamun orang rumah tangga kudu boga tujuan naon maksudna rumah tangga teh. Terus dina urang boga budak teh bisa ngajadikeun jalan pikeun ngadeketin diri ka Allah tapi ka sabaraha jalan tapi ka 4 jalan. Di antarana nu kahiji naon? Nu kahiji nyumponan. Nya muwafiqatul mahabbatillahi. Ngarepkeun kana mika cintana Allah ya. Mika cintana ka Gusti Allah dina ngalahirkeun ngaborojolkeun budak teh sangkan urang aya rasa cinta ka Allah jeung Allah mika cinta ka urang dina ngaborojolkeun teh bari urang rek ngalobakeun katurunan supaya turunan teh loba gitu. Dina jenis tinu manusanya karena tetap na jenis na manusia jadi namahan jalma teh jadi ngalobaan gitu. Asani ari kaduana tolabul mahabbati rasulillahi eta neangan kacintaan Kangjeng Rasul. Betaksiri dina ngalobakeun jalma man
pitaksir ngalobakeun naman jalma bihi kalawan sabab eta jalma mubahatun ari naon eta teh bungahna kata Kangjeng Rasul. Jadi bunga Kangjeng Rasul mah kolobana turunan ku ayana ngalahirkeun eta budak lahir jadi namah-namah kacintaan ka Kangjeng Rasul. Budak lahir jadi naon jadi ngabungahkeun Kangjeng Rasul sabab Kangjeng Rasul teh bunga ku ayana loba turunan. Unggul loba umat. Gitu kan pan aya lomba loba umat. Umat Kangjeng Nabi panglobana teh katanya. Jadi jelas katanya loba umat Kangjeng Rasul. Eta. Wasalisu jeung ari katiluna tolaba eta neangan nyupri tabaruki ngalap barokah biduai kudua waladin dua budak asolehin anu soleh ya budak ba'dahu dina sabada maut. Neangan kahadean tina doa anak soleh. Rek soleh kumaha eta dididik mah matak dididik ieu budak dibere cara tawasul, cara ngadoa supaya engke teh rajin tawasul, rajin ngadoa ka kolotna gitu. Sababna anu bakal ngalir teh doa anak soleh. Waladun solehun. Kasebutkeun budak soleh teh nu kumaha? Budak soleh teh anu sok ngabungahkeun ka kolotna sakitu we. Kunaon be? Perkara nu adina diri orang boga duit ku duit boga sikap ku sebab boga perilaku ku perilaku boga naon urang kolot nepi ka bunga teh itu anak soleh. Najan dibere duit sampai 1 juta ieu nu jadi kolot tapi kolot dan nyeri hate kolot teh jadi bunga teh kasebut anak soleh urang. Dan duit mah di dunia keneh ge kadang teu payu. Di dunia sadayana butuh duit tapi nu duit eta teu sadayana di dunia payu. Teu sadayana jalma di alam dunia butuh duit. Asep lempang sisi cohangan. Aya si Jed kekerebekan rek ditulung nulungan asep buka duit 1 juta di alungan, duit 1 juta di rawu mah. Hah? Wah, moal teh hayang cenah aing duit 1 juta keur naon? Kitu tanya tak bukti duit 1 juta teh duit teh geuning di dunia keneh oge teh butuh kabeh. Gitu. Da butuh nalain duit na keur kitu butuh ditulungan dia songan gantar songan tambang meureun gitu berharga kena tali gini anjing duit 1 juta teh kenu kitu mah dina harti nanaonan gitu jadi teu sampurna duit teh berarti teu kabeh non teu bisa perkara di dunia itu teu bisa beres ku duit kabeh nah cenah eta nu mah anu engkak-engkakan kitu nu titeulem sok ku duit teh beres semua masalahnya. Paeh mah ya. Gitu. Nanti ayana budak itu ayana budak itu butuh doa nah. Budak. Jadi antara budak soleh teh budak anu sok ngabungahkeun indung bapana. Bungah kolot teh. Itu soleh. Kunaon makena bunga ku ayana eta budak ngarti kan jadi kolot eta asa bunga eta teh kolot lagi geus eueuh atuh doakeun bae geus eueuh mah urang sedekah 2000 menta kalau ganjaranna tina sedekah 2000 kahadeanna muga dibikeun kanu jadi kolot nu geus eueuh di dunia terus urang ngaji kahadeanna tina ngaji ya ditapikeun dihadiahkeun dibikeun ka kolot anu geus terus gitu bungaheun itu teh ayeuna boga duit 1 juta sugan dipake sedekah hadiahkeun amalna kanu nu maos maot da ayeuna bapak abdi boga duit 1 juta ieu sok bisa kembali babana teh maot atau indungna teh geus maot di alam kubur dibebeskeun kana makamna gitu wah lebar aya da mah butuhan lebar
Mending kana sodakohkeun pasikeun ganjaranana eta mentak kalau ya Allah mugi Gusti kahadeanana naon tina sodakoh abdi ye didugikeun ka almarhum almarhumah ka ibu Rama abdi nu geus taya kitu we tah itu anak soleh eta wa rabiu jeung ari kaopatna tolabus syafaati bimawati eta neangan syafaat bimawati ku sabab mautna al waladin mautna budak sogirin anu leutik ida mata qoblahu di mana maut eta budak qoblahu sameme bapana budak teu nomor kaopat dina jalan-jalan ngakamangpaatan ngalahirkeun budak gitunya kaopat mah neangan naon neangan syafaat ti budak kanaon artina syafaat teh pitulung ti budak di mana budak maut leutik keneh kumaha mun teu maut leutik keneh nya syukur teu maut leutik keneh alhamdulillah meureunana itu dina pada maut leutik keneh jadi pitulung bisa nyafaatan ka urang atau dina henteu na oge teu maut nya alhamdulillah mana kitu nya. Nah itu. Jadi aya opat rupa kamangpaatan ngahasilkeun atawa naon dina ngalah naon mangpaat ngalahirkeun budak atau boga budak. Aya opat perkara nu kautamaanna boga budak. Jadi kautamaan dede sanes kautamaan mungguh urang kautamaan anu ngajadikeun deketnya jeung Gusti Allah eta opat jalan opat wajah di antara kahiji tambahna rasa cinta ka Allah ku ayana ngalahirkeun budak kadua ku ayana naon cintana ka tambah cinta ka Rasulullah gitu ku ayana naon bakat tambah turunan atoh Rasulullah ku ayana loba turunan katilu ku ayana naon ku ayana doana barudak di mana budak kita ngadoa dak soleh teh nya urang maot menjadi bapana budak ngadoa itu gitu kalima kaopat naon kaopat ku aya naon jadi bisa nyafaatan lamun budak maot leutik keneh nah eta boga budak tak didik budak minimal cenah diajar ngadoa we jadi ngadoa diajar tawasul diajar hadiah cenah ngadoa we itu eta we jadi kita ngabiasakeun ngadoa. Paslun wallahu alam bishawab.